Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Sagala puji urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, zat anu ngatur sagala eusi dunia nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha hidayah sareng inayahna, urang sadaya masih dipaparin rasa nikmat sehat, oge nikmat iman sareng nikmat Islam, nyaeta nikmat anu pangageng-agengna. Shalawat sareng salam urang curahkeun ka baginda anu mulia nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusabab anjeunna, urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat Islam. Jeung mudah-mudahan urang sadaya kaasup kana umatna. Amin ya robbal alamin. Nah, hadirin nu kusim abdi dipihormat, tina kesempatan ieu abdi bade ngabacakeun hiji biantara anu judulna Kautamaan Nuntut Ilmu. Nah, hadirin nu kusim abdi dipihormat, tina ilmu kabagcian dunia tiasa urang rasakeun. Tina ilmu oge kabagcian alam akhirat tiasa urang rasakeun. Sapertos dina hadis Nabi anu ngabogaan arti barang saha anu ngahoyongan kahirupan duniana mangka wajib bagina ngabogaan ilmu. Nah, semakin loba ilmu nu urang dipiboga, insyaallah kabutuhan sareng kabagcian dunia tiasa urang hontal. Kitu ge sami panghareupan urang kana kabagcian akhirat insyaallah tiasa urang rasakeun. Ku kituna para hadirin sakalian, janten nuntut ilmu teh kedah diutamakeun, komo deui kanggo siswa-siswi anu calik di bangku sakola. Teu aya alasan kanggo urang males-malesan tina diajar. Sabab diajar atawa nuntut ilmu nyaeta salah sahiji kawajiban kangge urang sarerea. Rek kumaha oge mangsa kahareupna bangsa ieu teh aya di pundak urang salaku generasi ngora. Ku kituna urang kudu bener-bener diajar pikeun nyangan ilmu nepi ka sajero-jerona. Nah, para hadirin nu kusim abdi dipihormat, sakitu wae biantara singkeut anu tiasa disampaikeun dina kesempatan ieu. Mugi-mugi urang sadaya tiasa teras diajar sarta ulah ngarasa males, supados urang sadaya tiasa ngarasakeun naon eta nikmatna ngabogaan ilmu. Panutupan ti abdi, mugia ulasan tadi tiasa ngingetkeun urang sadaya kana pentingna nuntut ilmu teh. Hatur nuhun kana sagala waktosna, hapunten bilih aya sagala kalepatan tina cariosan Asim abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.